Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalina wa auliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa jam'il malaikatil muqarrabina wa hususan ila rusyabil qadir ajilani wa hususan ila rusyidi Nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa hususan la musannif kitab al-arba'in nawawis Sanawi al-Bantani al-Jawi usuli wa purui wa silsilatim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab Al-Arba'in Nawawi. Pirang-pirang 40 hadis Syekh Nawawi Arban Nawawi. Sadayana aya 40 hadis ieu nembe anu hadisul khamis wa isuna rieta hadis anu ka-15 na anu katinggaleun hancana ti halaman 40 ayeuna teh 1 2 3 4 5 aya di playlist mangga dibuka wae kitab Al-Arba'in Nawawi kitab hadis-hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis wa khamisu ari anu hadis al ari ieu tah hadis al khamis wa isruna anu ka-15 na. An Abi Dzarin katampi Imam Abi Dzar radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga mikaridos saha Allah Gusti Allah anhu ka Imam Abi Dzar. Aidon kalawanya kitu deui. Anna unasan kana yen sanya-nyana jalma-jalma min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anu tetep ieu jalma-jalma teh ti pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu ngadawu ieu unnas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkeun ti Imam Abi Dzar sanya-nyana jalma-jalma anu tetep ieu jalma-jalma teh ti pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi. Ngucap ya jalma-jalma ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah kana basa ya Rasulullah. Surun nas teh nyet ya Rasulullah wahai utusan Allah. Zahaba ahlu dzusuri ari inditna ahli anu baroga duit tegesna jalma anu baleunghar bil ujuri bari atawa kalawan mawa ganjaran. Wa yusalluna jeung ari salatna teh kama sapertikeun salat nu sholli anu salat abdi sadaya. Wa yasumuna jeung ari puasana teh itu jalma-jalma teh kama sapertikeun puasana sumu anu puasa abdi sadaya. Wa yatasaddaquna jeung ari sedekahna ieu ahli dzusur teh bifuduli amwalikum eta kalawan kaunggulan pirang-pirang harta na ieu si ahli beunghar. Jadi ieu teh paelna teh ahli dzusurnya. Zahaba indit sa ahli dzusuri ahli anu baleunghar bil ujuri kalawan ganjaran yusoluna anu sarolat ieu jalma baleunghar teh kama sapertikeun perkara salat nu sholli anu salat abdi sadaya. Wa yasumuna jeung anu puasana ieu ahli dzusur kama sapertikeun perkara nasumu anu puasa abdi sadaya. Wa yatasaddaquna jeung ari sedekahna ieu jalma anu baleunghar teh bifuduli ahwalihim tetep kalawan kaunggulan pirang-pirang hartana. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalaisa apanan qad ja'alallahu tetela geus ngajadikeun. Teman-teman geus ngajadikeun gusaha Allah Gusti Allah. Lakum ka aranjeun kabeh makana perkara tasodakuna anu geus nyarodakohkeun aranjeun kabeh kana eta mah. Apanan Gusti Allah ge geus ngajadikeun ka aranjeun kabeh teh kana perkara sedekah anu geus nyarodakohkeun aranjeun kabeh.
Inna bikulli tasbihatin saur Kangjeng Nabi sanyanyana saban-saban kalawan saban-saban tasbihan teh sodakotan eta teh sodako. Jadi sodako teh lain ku harta wae. Apanan Gusti Allah geus ngajadikeun cenah kana saban-saban tasbihan teh maca tasbih subhanallah teh sodakotan eta sodako. Wa kullu takbiratin wa kulli takbiratin jeung sanyanyana saban-saban takbiran teh ngucapkeun Allahu Akbar teh sodakotan eta teh sodako. Wa kulli tahmidatin jeung sanyanyana saban-saban ucapan tahmid nyatana alhamdulillah teh sodakotan eta teh sodako. Wa kulli tahlilatin jeung sanyana saban-saban tahlilan teh sodakotan eta jadi sodako. Wa amrin jeung sanyanyana amar bil ma'ruf kalawan kaalusan jadi marentahkeun kaalusan teh sodakotan eta sodako. Jadi sodakoh teh di dieu teh lain jang jelema beunghar anu boga kabeungharanana. Lamun salatna itu jelema beunghar sarua jeung salat abdi sadaya, puasana sarua jeung puasa abdi sadaya. Tetapi dina sodakohna itu jelema beunghar teh kalawan ganjaranna leuwih gede. Kusabab kaleuwihan dina pirang-pirang hartana saur Kangjeng Nabi tong eleh anjeun oge geus ngajadikeun pan Gusti Allah. Kana sodakoh kana saban-saban tasbihan teh sodakoh teh ku harta wae. Takbiratan takbir sodakoh, maca tahmid oge sodakoh, maca tahlil sodakoh, maca la ilaha illallah. Wa amrin jeung urang nitah kana kalusan ge sodakoh, wa nahyin jeung nyegah oge an munkarin tina kagorengan sodakoh tan sodakoh. Ama ma'ruf nahi munkar teh amrun bil ma'ruf nahyin an munkar sodakoh teh. Wa fi bud'i ahadikum jeung eta dina jimaana salah sahiji aranjeun kabeh jima aranjeun kabeh. Sartana istri aranjeun kabeh sodakotan eta oge jadi sodakoh. Qalu yang ngajawab ya para sahabat teh nyata unnas teh pirang-pirang jalma tetep ti pirang-pirang sahabat Kanjeng Nabi. Ngajarawab dina raros deui jalma-jalma teh ya Rasulullah wa utusan Allah. Ayatina hanyumponan saduna salah sajina abdi sadaya syahwat tahu kana syahwatna ieu si jalma wa yakunu jeung bukti law tetep dina ieu si jalma pihadina ieu syahwat ajrun ari ganjaran. Qala ngadawuh deui Kangjeng Nabi arwaetum ningali ku aranjeun kabeh. Arwaetum naha coba kumaha aranjeun kabeh. Lawa alamun mah nyimpen itu si jalma kana ieu syahwat piharomin dina haram. Akana tatang tu bukti alahi kata si jalma wizrun ari haram. Fakadzalika jadi kumargi kitu cenah. Idza wadha'a di mana-mana nyimpen itu si jalma kana ieu syahwat pil haladina halal kana tata bukti ieu syahwat lahu ka ieu si jalma ajrun jadi ganjaran. Jadi kumaha? Jadi syahwat oge jima oge lamun diteuneunkeun lamun disimpenna ka batur tegas nama di jima jeung batur eta jadi dosa. Matak lamun jima jeung pamajikan eta jadi ganjaran maksudna kitu. Jadi jima oge sodakoh gitu. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis sa Muslimun Imam Muslim wallahu a'lam bishawab.